tumben ya pemajikan wahki nelpon aya naon ya. Di orang angkat ya. Halo. Naon sayang? Halo Bebek. Bebek lagi apa? Lagi pusing nih. Lagi banyak pikiran. Nope. Lah, pusing kenapa sih Beb? Emang mikirin apa sih? Lah, masa sih nggak tahu aku lagi mikirin apaan? Kan lagi mikirin kamu. Ah, masa sih sayang? Sweet banget, ya Allah. Oh iya dong, kata dulu. Tangan imam kamu gitu lah. Ya, kamu kan sayang banget nih sama aku. Aku belum minta sesuatu nggak? Hah? Apa sayang? Minta apa? Pengen ceblak. Timbang yang sebelah gampang atau nye. Ayo sore curang meser. Yang itu satunya, mungkin sore jemput Neng ya ke bumi. Oke sayang. Ayo, Assalamualaikum. Oh, tuh ada. Biasa anak. Ayo nasa bararosan game yang balik lah. Tuh. Kagolon jadi. Ayo naon ya? Sinarian barang-barang ulin ka dia. Ulin sugan di dia ya kopi gitu. Si Isuk kan manggil kopi ya. Si Ira hampir-hampir ke perumahan tuh kopi. Kesumahan. Hah? Kopi. Ayo kopi mah tenang. Ya. Ngarian lah sorangannya. Kopi ya. Kopi lah, Pak Glor ya. Ngopi. Bumbang dua siki kopi lagi jelema dua sih. Set pembahasan. Ingin berarti lah. Ngopi lah. Aya naon ieu maksudna arulin ka dia? Jadi kieu Pak Glor. Dia budak teh ngabring ka dieu teh haraja. Meta eta goreng tarasi. Oh, ada guling-guling terasi. Solusi. Eta goreng solusi. Jadi ieu solusina solusi naon heula ieu teh ieu. Ente jadi kieu pengun. Ya kan urusan pandemi ieu ya. Coba Pandemi. Eta mah paceklik ongko pikulin eueuh panana. Maksudna ngadeng-ngadenge pagulun boga usahakan dagang. Buset eta bener dagang. Dagang naon? Gitu arek nanya bewarakeun ka barudak. Sugan aya Supaya aya pemasukan lah. eta gitu. Aing mah dagang, tapi lain berupa barang dagangna. Lamun lain dagang barang geus dagang naon atuh? Eta dagang duit. Tadi si duitnya diputerkeun gitu. Buset eta duit diputerkeun kitu kumaha diputerkeun eta duit. Bang sugan Bang Toyib sugan. Oh, ada lah biasa. Jeuy, lain Bang M kurang lain Bang Toib lain. Jadi berdikari orang mah nang modal sorangan. Oh, ini naon we gitu. Usaha mah yang penting aya penghasilan gitulah daripada nganggur teuing gitu. Hayu atuh lah, urang miluan lah jadi biu lah tuh urang. Sok nganggur teuing. Naon? Ya hayu. Enak kieu. Si daek teh naragihan. Ada nagihan. Buset, naon dia buset. Moal lah samsek aing kena ieu. Aing mah Mau aku naon sih? balik Kamu ka gitu. Daripada gawe gitu, aing tenir aya itu na. Aing susah mah sia. Hayu wae pokona Aing aing. ngajin daripada ieu gitu daripada pemasukan bisa gitu. Ya orang mah nitake kanu ieu we kanu daek. Ari sakirana maneh daek mah nagihan tah ka ieu alamatna. Pin. Gimana tuh tak? Alamat ya. Emang ieu. Mari cokot wae. Cokot daripada sebelum pagawean lah. Coba
dekat. Kedeng. Tuh naon yuk. Cek emosi ya eta. Aing coba dulu aing tahu anjing lah. Mah ya katakeun we aing. Ayo sih. Sabar. Mandi enggeus. Dangdang enggeus gelis itu mah haji. Si Asep dengan pagawean sugan nih menang mah haji yang HP yang TikTok kan mah haji. Melo baki duda ka mah haji. Peperan salah sugan peperannya. Mari nungguan si Asep. Tos beres ayeuna mah tinggal nungguan si Asep bakal ngajak TV di haeup. Can balikan we si Asep geus jam 1 ieu ka mana dengan pagawean eta budak. Sang geus asak naon geus asak. Can dahar naon pan budak teh. Geus nepi coba aing nepo ieu alamat. Sep cek aing naon ieu Masia ieu alamat Masia Sep. Baturan atuh Aing coba si wet aing balik ya Sep ah. Aing balik we ah. Aing ngawanikeun lah. Saha? Mak, buru mak buka mak. Gila. Waalaikumsalam. Uy Asep. Nang pagawean mak. Kumaha eta Asep bangun geus meunang pagawean. Geus mah. Di mana alhamdulillah tuh jam geuningan. Laksana sugan emak ayeuna bulan ena teh hayang meuli HP mah teh. Sugan mah doakeun atuh mak. Didoakeun we atuh kumaha menyang tu ngaranna ka anak nu didoakeun. Sembangun. Usaha karena naon emang Ujang? Operator apa HRD? Buset. Nuhun teuing atuh mak. Jadi HRD operator mah. Ieu puguh menang ti pagolun teh pagaweana. Entah nagih ka emak. Astagfirullahaladzim Asep. Isi-isi nagihan naon atuh ka aing cokele mata aing ye. Balik-balik teh besi makanan.